siap margi ambisi ngarepan ieu perang Dasamuka langsung kapanya ayah geus waktuna ayo keluar tina bui ayo atuh aka urang keluar urang bebas asa ngemplong iya alam dunya urang dahar urang dahar iya aswani kumba aswani tararuang sareng opor sajabina teras angkat sasarengan ka medan laga sareng Prabu Dasamuka aswani kumba aswani di palihwetan ieu Prabu Dasamuka nuju ngumak ngawi merangan ieu pasukan ketek ku kasaktianana ieu Prabu Dasamuka seueur ketek anu perlaya nanging di palih kidul ieu aswani kumba aswani nuju ka Bagalan Pati sareng ieu Anoman Anggada woi saha anjeun ngaran kaula Aswani ampun sia saha jadi ngaran kaula kumba aswani Muhammad kembali nona Allah anu ieu lanjutna teuy da ali kemar wajeng ieu Anoman sareng Anggada tarung babarengan ieu Aswani kumba sareng kumba aswani ieu kumba aswani kumba dibanting langsung ngelepak kuy Anggada apa yang jual kieu sia olong ala tobat aneh bin ajaib barang dilengkahan kuy aswani kumba aswani ngagel-gejeg deui atih kitu kayana dibanting nu hiji deui dilengkahan ku nu hiji deui tatih deui saking ku bingungna ieu Anoman wartos kayu Gunawan aduh ampun kaula aneh terus dipateni hiji dilengkahan hirup deui kumaha ya tepina kieu kalemahan teh lintang ti diadu domakeun oh mangga lajeng wae Anoman papat Aji Triwikrama salirana ngaageungan langsung nyanaki Aswani kumba aswani diadu domakeun atuh perlaya waktu harita gugur di medan laga mana si Aki Haji areleh lalu padan gitu nian urang teh sakti geuningan saha ieu anu ngangkat ieu awak aing ka luhur bala ieu saha ieu
atuh ieu duanana perlaya. Di tobat. Aswani kumbang gugur. Sedengkeun ieu ti palih kaler ieu Prabu Dasamuka. Tujuh perang sareng Batara Rama. Kitu numutkeun carita.